Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Panuhun anu kasuhun urang dugikeun ka guru urang sadayana, ka ajrih ka pihatur ka guru urang sadayana, pangresaa pabogi salamina, mantena ngaping urang sadayana sareng bakal ngaping urang sadayana dina enggoning perjalanan urang ka Allah. Dina enggoning perjalanan urang ka Allah, rupa-rupa fase perjalanan, rupa-rupa wilayah-wilayah anu ku urang kedah diambah. Di mana urang ngambah eta wilayah dina kahirupan urang sewang-sewangan. Masing-masing ikhwan, khususna ikhwan pangresaa, ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah wan naqsabandiyah, gaduh rute perjalananana sewang-sewangan dina kahirupanana sewang-sewangan. Guru ngaping sadaya ieu rute, guru ngaping sadaya perjalananana, kabayang capekna guru dina ngaping urang sarerea. Timimiti urang can apal ngaran Gusti, da kakara apal nage dibere nyaho ku guru, dicecebkeun ku guru dina manah urang sewang-sewangan, ditalkin namina, diwuruk namina, sehingga urang uninga yen diri urang boga pangeran, diri urang sabenerna boga nungurus Allah asma'na. Ieu asma ieu ngaran miboga sifat dan miboga wujud. Setiap nu boga wujud boga sifat jeung boga ngaran. Aya wujud seuneu ngaranna seuneu, wujudna muntab-muntab, sifatna panas. Aya Allah wujudna tong hayang nyaho wujudna, da kulantaran urang can nyaho sifatna. Nalika aya pasifatannya welas jeung asih anu kaambah ku urang kulantaran ku urang digoroan ngaranna, ciri datangna wujud teh karasa sifatna, ciri datang deketna urang jeung seuneu teh karasa panasna, ciri ayana Allah deket jeung urang teh bahkan ngawiraga sukma dina diri urang teh, urang boga nyaah, boga deudeuh, boga welas, boga asih jeung sagala pasipatanana. Mana atuh wujudna? Wujudna ibarat minyak seungit dioleskeun kana leungeun urang. Wujud minyak seungitna teu aya, nu aya ukur sifat seungitna, akhirna ku batur urang disebut si aba mah seungit. Kulantaran naon? Kulantaran aya minyak seungit anu aya dina pananganana, jadi weh disebut si aba seungit. Teu disebut minyak seungit teh seungit deui, da minyakna geus ngahiji jeung awak si aba, jadi si aba boga pasipatan minyak seungit ngaranna. Ponya kitu deui, diri urang dina enggoning perjalanan urang ka Gusti loba pasipatan nu kudu dikawin ku urang. Lamun awewe mah kudu hiji wae sudah. Ngawin sifat mah meunang loba. Kulantaran nyandung teh ngawin sifat sebenarnya. Nyandung kana sifat lain nyandung ka awewe. Pipaseaeun engkeun. Ulah waka wali engkeun we.
tapi kedah dicontohan ke senior kumaha wae gitu. Iya gedengnyaan wa ilah hadarot tong wa sayyiduna cenah wa urang dibere ngaran dibere nyaho ngaran yen urang teh boga pangeran ngaranna Allah dipiwarang disusulan eta pasipatanna teh kusaha ku urang hakikat atana pirasa pasipatanna teh salares nama aya dina diri urang sewang-sewangan ngan kadung katutupan ku kahirupan sapopoe katutupan ku naon ku pikiran urang dina mikiran kahirupan akhirna eta sifat teh teu karasa bengrasna hate urang bodasna hate urang teu beda jeung bodasna boeh anu ayeuna nutup kana sakumna ieu kadaharan anu aya di hareupeun simkuring sareng hareupeun para ketua majelis sareng hareupeun para pengurus ieu ngalambangkeun bodasna hate nyacasna hate anu ieu hate teh ku Gusti dibikeun ka urang ngan ku urang ieu bodasna hate teh sok dicurat-coret ku warna-warna kahirupan mending lamun geus bisa mah ngawarna anana gening dibandingkeun jadi alus ieu boeh teh warnana malah ieu boeh teh jadi belang warnana teh kulantaran urang teu bisa ngawarna anana da diri urang anu ngawarnaan dina kaayaan diri urang teu nyaho kudu kumaha sabenerna mah warna-warna kahirupan anu kudu ku urang di kana hate urangkeun teh kudu warna jalma nu geus wawuh ka Allah kulantaran naon warna jalma nu geus wawuh ka Allah mah warnana warna Gusti warnana warna pasifatan kukituna dina nalikana ku urang dientrepkeun kana warna boeh kana warna hate urang anu bodas nyacasna eta warna jalmi anu parantos wawuh jeung Allah teh moal matak ngarobah hate urang anu aslina tetep hate urang anu aslina bakal nanjeur beda jeung sakumna kahirupan beda jeung sagemblengna kahirupan anu ayeuna di jalanan ku urang sok ngarobah warna hate jadi beureum jadi hideung ieu hate kulantaran pikiran urang tentang kahirupan sapopoe dibere we urang teh da kadung belok ieu hate teh nu tadina bodas aya anu dihideungan aya anu dihejoan aya anu ieu hate teh dibeureumman aya anu ieu hate teh dikonengan jeung warna-warna anu sejena anu ngajadikeun naon tadina bodasna hate teh tadina nyacasna hate teh jadi teu puguh warnana sakabeh warna diulek ku urang ditumbleuhkeun kabeh kana hate dibere urang alat jang ngabersihanana nyaeta zikir la ilaha illallah anu cara macana boga tata titikna sabab pikeun tiap-tiap perkara teh boga resep boga cara boga tata titik kalebet dina bag-bagan zikir aya tata carana urang macana teh kudu ditarikeun jeung digebugkeun kana hate kana latifatul qalbi tempat guru nyecebkeun bini pikeun hate urang sangkan bodas nyacas deui sakumaha tadina kullu mauludin yuladu alal fitrah tiap-tiap anu dilahirkeun menggon kana fitrah pasipatan kana penciptaan fitrah sok digambarkeun ku warna bodas matak dina acara-acara manakib kadaharan teh sok dibungkus sok ditutupan ku warna bodas bahkan di jero warna bodas teh aya deui warna bodas warna susu kunaon loba buah-buahan dina acara manqobah eueuh buah-buahan anu asli warna sabenerna anu asli rasa sabenerna henteu amis
Kabeh ke buah-buahan anu ngeunah mah buah-buahan nu amis. Dan nu haseum mah biasana sok dipisahkeun. Bahkan lamun dijual hargana ge sok murah. Buah haseum mah. Ciri pasipatan haseum di hiji jalma lamun seuri-seuri haseum. Lamun budi nu haseum. Lamun akhlak nu haseum. Nalika dina kahirupan, utamina kahirupan rumah tangga, urang sok loba ngabalieur ka Gusti. Ciri na ngabalieur ka Gusti teh lamun boga pasualan, leungit pasipatan Gusti. Nyaahna duduhna welasna asikna teh sok kaganti ku amarah, sok kaganti ku pasipatan goreng, sok kaganti ku rupa-rupa pasipatan anu ngaruksak nyacasna hate, tadina amis jadi haseum hate urang teh, antukna haseumna hate lumpat kana biwir bijilna kalimat-kalimat kecap-kecap kata-kata anu teluyu jeung kahayang hate nu sajati. Da kahayang hate nu sajati mah bodas, kulantaran kitu pastina katarima ku batur ge bodas. Hate lamun anu bersih ngagerakeun kana bibir urang kana lisan urang kalimat anu bijil teh kalimat bodas, eusina pitutur, eusina kabarokahan, eusina ajakan pangeling. Tapi lamun hate urang anu boga warna, hate urang anu dina jero diri urang teh aya perkara-perkara jika haseumna bubuahan, hate nu haseum lumpat kana bibir, ngagerakeun lisan, ngagerakeun bibir, ngucap kalimat-kalimat anu haseum kadengena, tegenah karasana, piambekeun akibatna. Nah, ieu perjalanan zikir urang ka Allah teh lain ukur nyebut-nyebut ngaranna ku kituna. Wilayah-wilayah pasipatan Gusti kudu bisa kaambah dina enggoning urang ayeuna berjalan dina kahirupan sapopoe. Dina kahirupan sapopoe urang lelempangan di mana? Dina jero rumah tangga urang hakikatna keur lelempangan. Aya papasangan hirup nu urang anu tadina babarengan cenah hayang turun hayang eureun pun urang mah eureun ulah eureun tuluy nuju ka Gustina. Ngan ulah nepi ka kitu. Da urang tadina bareng nepi ka Gusti kudu bareng deui. Carana bareng teh pasipatanana jeung tujuanana kudu sarua. Lamun tadina tujuan Jakarta, papasangan hirup urang ge tujuanna kudu ka Jakarta sarua. Lamun kudu ka Allah, papasangan hirup urang ge tujuanna kudu ka Allah sarua. Lamun tujuan urang hayang menang pasipatan Gusti, papasangan hirup urang ge tujuanana kudu hayang ngamenangkeun sifat Gusti. Lamun kitu sanajan goncang rumah tangga goncang sagoncang-goncangna ku bag-bagan materi ku bag-bagan dunia, moal ngajadikeun eta rumah tangga teh aya dina kaayaan pusing panas jeung sajabana, tatapina tiis ku eling ka Gusti, tiis ku rasa dirina sadar yen sanggeus teu ngeunah teh pasti bakal pinanggih jeung ngeunah. Dua-duana sadar, dua-duana bakal nepi ka tujuanana. Mun ka Jakarta mah ka Jakarta, mun ka Allah teh mah ka Allah, mun hayang karagragan sifat Allah mah bakal duanana karagragan sifat Allah. Akhirna naon? Dua-duana nikah jeung nu sanyatana kaiket dirina sadayana ku pasipatan Gustina. Gustinya kasalaki ka papasangan urang make diri urang make diri pamajikan. Akhirna pamajikan aya dina kaayaan ridho sumrah pasrah ka Gusti, daek dirina dijadikeun tatapakan afal pada melan Gusti, mere kopina, masak unggal poekna, nyeusehan bajuna, mersihan imahna, ngurus budakna jeung sagala rupa perkara-perkara pagawean dina jero kahirupan. Pokoknya kitu deui salaki, lamun dirina aya dina rasa karidoan leah manah dina enggoning jadi tatapakan pada melan Gusti dina kahirupanana. Heueuh nu nyaah mah Gusti ngan make iraga, heueuh nu nyaah mah Allah ngan make iraga. Hakikatna nyaah teh nu Gusti, hakikatna nyaah teh nu Allah. Dialirkeun ku dirina ku diri salaki salaku paralon ka nyaah Gusti, ngurus mere nafkah kanu jadi pamajikanana, merek kabagjaan kanu jadi pamajikanana,
jeung sajabana mere pituah jeung ilmu sagala rupana ngabina anu tadina pamajikan aya dina kaayaan teu sabar robah jadi sabar, anu tadina pamajikan aya dina kaayaan teu nyaah robah jadi nyaah, anu tadina pamajikan teu boga rasa dirina teh aya dina kaayaan jadi padamelan Gusti dibere pangeling sapopoena akhirna dua nana leah dua dana kakecelakan ridho Gusti tidinya jelma papasangan hirup urang kahirupan rumah tangga boga rasa tenang, boga rasa mahabbah, boga rasa mawadah, boga rasa rohmah. Moal tiasa urang dugi kana pasipatan sakinah, pasipatan tenang, pasipatan mawadah, pasipatan cinta, pasipatan rohmah, pasipatan nyaah. Lamun urang teu datang kanu boga tenang, kanu boga cinta, kanu boga nyaah. Saha nu kudu datang? Diri urang jeung papasangan hirup urang di imah. Dua nana kudu datang kanu boga eta sifat, sangkan dua nana jadi patempatan Gusti jadi apalna ngalirkeun teh silih aliran. Pamajikan ngalirkeun ka nyaahna ka salaki, salaki ngalirkeun ka nyaah Gusti ka pamajikan. Raga mah ngan ukur dipake kusaha kumanehna ku Gusti ngan moal tiasa kadinya. Lamun urang masih keneh sok ngukur sagala rupa teh ku bag-bagan bubutuh jasad bubutuh material wae. Kurang duit salaki lieur, kurang duit pamajikan lieur, eueuh duit budak leweh, kabawa pikiran ku lewehna budak, kabawa pikiran ku ngambekna pamajikan, kabawa pikiran ku ngambekna salaki. Nalika pikiran eta kabedol hakikatna diri urang geus mi Gusti kasalian ti Gusti. Lamun jelema geus mi Gusti kasalian ti Gusti, pipikiranana jadi hamba perkara nu dituturkeunana. Pikiranna jadi hamba budak nu keur leweh, pikiranna jadi hamba pamajikan nu keur ngambek, pikiranna jadi hamba salaki nu keur jamedud. Matak lamun salaki keur ngambek tong miluan ngambek. Ciri nak lamun urang kabawakeun ambek sarua jeung urang nuturkeun ka ambek, eta ka ambek lain pasipatan Gusti. Berarti urang lamun nuturkeun ka ambek sarua jeung mi Gusti kasalain ti Gusti. Ponya kitu di salaki lamun nuturkeun baeudna pamajikan, pamajikan keur baeud ku urang dituturkeun baeudna. Hakikatna dina nalika urang nuturkeun baeud sarua jeung urang mi Gusti kasalain ti Gusti. Da kudu nama nalika pamajikan baeud ditiiskeun ku salakina, nalika salaki baeud ditiiskeun ku pamajikanana. Kumang rupa-rupa cara sakumaha nu dicontohkeun ku guru urang dina kahirupan sapopoe. Ningali ikhwan nu keur baeud lain di baeudan tapi di gorowan, disuguhan kopi, diajakan ngobrol. Urang ningali ikhwan nu keur baeud di baeudan deui, beuki pabaeud-baeud, beuki patonggong-tonggong, beuki jauh akhirna komo jeung pasipatan Allah geuning, jeung pasipatan jeung tata cara guru oge urang teh masih keneh can bisa nurutanana. Kitu. Buah zikir teh buah eling. Lamun jelema eling aya dina kaayaan dirina dina puncak kasadaran. Sadar diri teh ikhwan, sadar diri teh jadi bahasana ikhwan. Ai ikhwan teh hartina teh dulur. Urang teh ikhwan pangersaa, hartina urang teh dulur pangersaa. Nu ngaranna dulur kapapada dulur kumaha cik tata titikna. Diri urang sewang-sewangan anu tiasa uningan. Kumaha lamun dulur aya dina kaayaan kasusah, kumaha lamun dulur aya dina kaayaan boga masalah, kudu kumaha tarekah diri urang dina kahirupan sapopoe urang, maka eta nu kudu dilakonan ku urang teh. Dulur baeud meureun ku urang teh ditanya kunaon aya masalah cenah, masalahna naon eta cenah ge ditatagih wae hutang cenah, sok-sok atuh kumaha naon nu tiasa dibantos. Dibantuan weh barokah zikir teh jadi boga dulur, nambahan dulur lain nambahan musuh.
Barokah zikir teh jadi nambahan keluarga. Mata urang mah jadi keluarga pangersa AA, jadi disebutna ali pangersa AA. Jadi lamun aya nu maca sholawat Allahumma sholli ala pangersa wa ali pangersa, urang teh kabawa Gusti kucurkeun rahmat ka pangersa jeung keluarga pangersa, tak urang teh kabawa. Lamun aya nu ngaduakeun pangersa, pangersa mugi kasehatan pangersa sing enggal damang deui, tah urang teh kabawa kabeh teh. Da ruhani urang nu dicecebkeun ku guru ka urang eta teh ruhani nu guru, talkinan nu guru, jiwa nu guru, binih katenangan nu guru. Lamun zikir menang tenang tong di aku sorangan eta teh nu guru. Hakikatna nu Allah da janji ka guru hayang minuhan amaliyah la ilaha illallah teh eta teh urang teh janji ka Allah. Matak faman nakata fa inna ma yankusu ala nafsi. Sahajal manu ngabatalkeun kana eta janji, boga talkinan, boga la ilaha illallah ngajedog wae di imah tara riadoh tara amaliyah, fa inna ma yankusu ala nafsi. Eta teh sarua jeung ngabatalkeun janjina kana diri sorangan. Janji reka Allah, janji hayang pasipatanana, nalika lempangna urang henteu bener, maka urang sarua jeung ngabatalkeun janji ka diri urang. Jelema nu ngabatalkeun janji ka diri nak sorangan tingali kahirupanana, dungdeng pikiran jeung hatena henteu ngarepok sabab hate geus ngajak bener, geus ngajak ibadah, geus ngajak amaliyah, tapi pipikiran masih keneh can ngumpul, masih keneh ka penjara ku kahirupan sapopoe. Lain ulah asup kana kahirupan sapopoe, da kudu ayana urang asup kana kahirupan sapopoe teh di jerona aya ikhtiar. Ajang minuhan bubutuh sapopoe jihad sarua ngaranna, ngan ulah sakali-kali pikiran urang katungkulkeun ku kahirupan sapopoe, eleh ku kahirupan sapopoe. Akibatna naon? Nalika hate ngajak bager, pikiran nolak wae. Hate ngajak riadoh, pikiran nolak wae. Hate ngajak amaliyah, pikiran nolak wae. Hate ngajak khidmah ka guru, pikiran nolak wae. Ieu pikiran beuki dimanja, beuki rujad akibatna. Akibatna naon? Dungdang da ngabatalkeun janji. Jelema nu boga janji heug teminuhan kana janji. Nah, lamun panggih jeung nuji janjianna teh kan sok ngolembar. Hate urang ge lamun teu amaliyah geuning sok ngolembar. Ngolembar tina naon? Ngolembar tina karakter hade. Bahkan naudzubillah kadituna ngolembar ka guru. Jalma lamun geus kitu ngabatalkeun kana janjina sorangan, ngabatalkeun kana baiatna sorangan. Tapi waman aufa bima ahida alaihi Allah, saha jalma anu nyumponan kana eta janji. Waman aufa bima ahida alaihi Allah fasayutihi ajron azima, maka bakal dibikeun pikeun eta jalma teh kulian nu kajida gedena. Ajron didinya ajron bimakna nakiroh, kulantaran nakiroh berarti kulianana teh kulian dunia jeung kulian akhirat. Kalimat nadina yuktihi aya sin, sin didinya sin litanpis, hartina maknana tereh. Maha jalma nu nyumponan kana janjina asup kana amaliyah tereh menang kulian lahir jeung batinna azima nu kacida badagna. Buahna kumaha? Tenangna dina kahirupan rumah tanggana. Buahna kumaha? Tenangna dina ngajalanan aktivitas sapopoe na dirina teu katungkulkeun ku aktivitas sapopoe, tapi fil zahir ma'al khalqi wa fil batin ma'allah. Dina zahirna mah manehna teh jeung papada makhluk, katingali jasadna lamun papada manusia teh mah, katingali beungeutna lamun papada manusia teh mah, katingali jentulna lamun ucing teh mah, katingali jugrugna lamun meja teh mah. Tapi wafil batin ma Allah, dirina sadar kabuka alam kasadaranana yen eta jalma nu datang ka dirina teh afalna Gusti, kulantaran sanajan baeud moal dibaeudan deui da hakikatna Gusti. Lamun eta jalma dibere ku papada jalma deui moal ngarasa eta pamerean teh gara-gara dirina nu geus bager, tapi dibalikeun deui ka Gusti, da Gusti nu bager ngan make si eta. Kabeh ge jadina teh Gusti. Ieu kasadaran anu kudu diudag teh. Lamun aya dina kahirupan rumah tangga kumaha jadina? Saling papada sadar. Lamun ambek teu katuturkeun ambekna,
lamun kesel teka tuturkeun keselna pasea moal gitu. Sabab aya dina kaayaan sakinah ai sakinah teh tina kecap sukun ai sukun teh paeh lain paeh maksudna mah tenang anteng manteng sanajan sugih tanpa bondo beunghar tapi teu boga banda sanajan digdoyo tanpa aji sanajan sakti tapi manehna teu boga ajian lain sakti ku kanuragan tapi sakti dirina bisa ngendalikeun dirina sorangan loba jalma pinter jalma pinuh ku ilmu ku kanuragan tapi nalika ningali batur anu leuwih ti manehna keselna luar biasa dina jero hate jalma tukang zikir mah ningali jalma nu leuwih ti manehna diguruan kumaha geuning bisa nepi kadinya cik atuh diajar tapi jelema sanajan boga ilmu kasaktian ilmu silat kasaktian tapi lamun manehna teu bisa ngendalikeun dirina maka eta jalma teh teu kagolong jalma anu sakti kumaha jadina lamun kitu anteng manteng kahirupanana teu kapangaruhan ku aya teu kapangaruhan ku eueuh ayana dina kaayaan syukur eueuhna dina kaayaan sabar syukur jeung sabar teh eta teh pasipatan Gusti Allah saur guru mah syukur jeung sabar teh dua jangjang anu eta jangjang teh bisa ngajadikeun hiji ikhwan hiji jalma ngapung ka Gustina matak syukur jeung sabar teh kudu aya urang mah boga syukur teh lamun dina nalika boga duit hungkul urang mah boga syukur teh lamun dina nalika boga milik hungkul tapi dina nalika aya dina pasualan syukurna teh leungit urang teh boga sabar teh dina jero masalah hungkul tapi lamun masalahna leungit sabarna teh miluan leungit kuduna mah duanana aya da moal bisa jelema moal bisa manuk ngapung make hiji jangjang pokoknya kitu deui jelema moal bisa dugi ka Gusti Allah lamun dirina ngan saukur boga syukur lamun dirina ngan saukur boga sabar sanajan aya dina pasualan syukur mah kudu tetep aya nuhun Gusti dipasihan keneh pasualan matak abdi dipasihan pasualan ge geuning Gusti nu hoyong wawuh ka abdi teh matak abdi dipasihan pasualan teh geuning meh eling ka salira Gusti gitu. Nun Gusti nuhun abdi dipasihan kanikmatan ngan mun kamari abdi dipasihan kanikmatan teh teu eling ka salira ayeuna mah geuning abdi sadar nu masihan kanikmatan teh salira gitu sanajan dina teu aya ge nuhun Gusti dipasihan teu aya syukur keneh boga keneh geuning ku dipasihan teu aya teh ameh abdi eling ka salira tuluy-tuluyan elingna rasa eling eta ngagerakeun dina kahirupanana sehingga dirina tadina aya di wilayah eueuh asup ka wilayah aya tadina aya di leuweung asup ka kota tadina aya di leuweung asup ka sawah tadina aya di leuweung asup ka pilemburan tadina aya di leuweung bisa ningali babaladanana bahkan ku baladna diasupkeun ka hiji kebon nu eta kebon pinuh ku bumbuahan baladna henteu koret pek bisi salira hayang bumbuahan mah tinggal metik pek bisi salira hayang pasipatan Gusti pek cokot cek guru teh ngan asup heula ka kebonna nu ngaranna kebon cek syariat mah kebon anu aya di sakuriling Cilame tapi cek hakikat mah kebon teh tina kecap riyadun mak segat pangkatna pangkat muzakkar lamun muannas mah riyadun teh riyadoh latihan asup kana kebon dina kebon eta loba tatangkalan anu pinuh ku bumbuahan sakumaha lamun ieu mah buah anu sifatna syariat anu bisa karasa ku urang jeruk rasana kitu cau rasana kitu apel rasana kitu lamun asup kana riyadoh mah urang bakal boga sabar rasana jiga kitu syukur rasana jiga kieu bageur rasana jiga kitu welas jeung asih jeung sajabana bisa karasa syaratna hiji asup ka kebon sing daek sing sumanget mujahadah ngaranna diri urang merangan diri urang sorangan
Da merangan batur macan tanah uruh menang. Merangan diri sorangan ge geninganan. Urang teh eleh wae. Gitu. Komo rek merangan batur, sok rek petantang petenteng jihad. Ngalawan diri sorangan ge can bisa. Sok lawan heula diri sorangan leungitkeun heula amarah jeung sajabana, kakarak menang kokotak jihad. Ieu mah kokotak jihad sering jihad. Ai ngomong jihad na bari ambek. Da Kanjeng Rasul mah ngomong jihad teh bari asih. Naon sababna? Hayang nyumarambahkeun pasipatan Gusti, lain hayang eksis, lain hayang katanggar, lain hayang dirina atawa organisasina jadi gede. Tapi hayang sipatan Gusti teh sumarambah dina kahirupan. Matak lamun diri bager, lamun diri kasipatan ku pasipatan Gusti wala sabar asih jeung sajabana. Ieu sabar jeung asih teh bisa ngalir dina jero kahirupan, ngiuhan papada jalma. Jiga tangkal nu di kebon bisa ngiuhan wilayah sakurilingna, bahkan jadi manfaat kulantaran wilayah sakurilingna jadi tiis. Lamun usum halodo teh mah akar-akarna bisa nahan cai, teu nyangsarakeun wilayah di sabudeureunana. Ikhwan jalma lamun tangkal hatekna geus gede, bahkan kadituna pamugi bisa buahan. Sanajan can buahan tapi akarna bisa milu nahan cai dina usum kemarau, dina usum halodo. Daunna bisa dipake tempat pangiuhan jalma nu laliwat. Loba kamanfaatanana geura gedekeun tangkal talkinan anu aya dina diri urang sewang-sewangan. Sangkan kahirupan urang aya dina kaayaan teduh jeung bagja, kurupa-rupa bumbuahan, kurupa-rupa pasipatan. Kitu asup rekana rumah tangga dar eta mah. Rekana pagawean dar kitu. Rekana kahirupan sapopoe dar kitu. Matak ieu teh puncak agama anu diberekeun ieu pelajaran ka urang sararea teh ku guru urang teh. Akhlak teh puncak agama. Kitu lamun jelema ibadahna sapopoena acan ngabuah akhlak dina jero kahirupanana, eta jelema teh masih keneh keur lempang acan nempi kana puncakna. Guru mah ngajak urang teh ka puncak ibadah. Tong cicing wae di lembah. Bener lembah teh curcor cai. Bener lembah teh genah. Ngan kagenahanana kagenahan anu nipu. Da di puncak gunung ge curcor cai mah aya, bahkan leuwih genah di puncak gunung sakabeh alam di sakuriling eta gunung katingali. Lamun jelema geus aya di puncak gunung, ayeuna urang teu bisa ningali sawah jeung sajabana kulantaran urang masih keneh aya di bagian gunung anu pinuh ku jukut. Teu bisa ningali alam sakuriling gunung kulantaran da kahalangan keneh ku gunungna. Coba naik ka gunung, sawah na katingali, kota na katingali, jeung perkara-perkara nu sejena katingali. Lamun urang geus wawuh jeung sifat hade goreng teh katingali, hade tuturkeun goreng tong dituturkeun. Pamugi aya manfaatna sakitu nu kapihatur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.